Tah dulur, bilih aya nu peryogi Honda Beat. Ieu teh Beat karbu tahun 2010. Seseratana kumplit STNK BPKB, pajakna jalan masih keneh lami, plat nomorna ogen CF-na 2030. Ieu teh kondisi mesinna sae teu aya kendala lah raoseun. Bodi luis, lampu-lampu harurung, klakson kilometer. Panginten ieu mah lah insyaallah kantun nganggo moal aya cawadeun, ban ge garaling ieu mah. Tah panginten bilih aya nu peryogi lokasina di Kawali, hargina hoyong 85, nego lah saalit. Tater jaralan ieu mah kantun nganggo dulur tah. Tah panginten sakitu wae.